Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng. Dongeng Sunda dina jejer cariyos hianat ka pamajikan bagian ka-15. Mangga mitra dulur-dulur baraya nu di kota, dulur nu di lemur, saudara salam dunya. Mangga supados teu nyangkolong teuing urang teraskeun deui jejer cariyos kamarin nu ka-14 ayeuna ka-15. Mangga manco. Kocapkeun kamari teh geus dugi ka eta geus menepi ka imah deui kemulang deui ka pamajikan nu ngora. Geus ngarobrolan Neng Rika jeung Cep Daniel teh geus ngabejakeun kitu nu di ditu ge lahiran boh. Jadi ngaranna saha? Rek teh budakna teh awewe cenah sajodo jadina katitihna Daniel teh boga budak. Tekung silila mitra Juljo mimiti si ibu mulang di sakola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu terus uwi. Geningan geus mulang. Cep Daniel. Muhun Bu, atos. Lain cenah kumaha nu di ditu? Atos lahiran. Awewe lalaki budakna. Istri Bu. Oh jadi sajodo atuh keun bae lah keun we urang Bandungan nepikeun kantukna kumaha nu penting mah da ayeuna mah geus puguh Rika suka Daniel suka cing runtut raut teh keun we kumaha behna mah kumaha engke we. Mitra ok si Ibu Aminah. Tekung silila kurudukan Sukarta. Mobil gerbang dibuka biasa ku biilah tidit buka asup parkir bari jeung ngajingjing koper asup dicokot koperna si bibi biasa geus biasa tengah imah buka ayeuna geningan Cep Daniel geus mulang iraha mulang tadi Pak enjing da tos beres di ditu ge. Oh geus ngalahirkeun nu di ditu. Parantos Pak. Awewe lalaki ditu. Nu itu budakna awewe lalaki. Istri Pak. Oh jadi sajodo atuh. Baiklah keun ari geus salamet mah syukur. Nya ibuna keun bae ti ieu lah jadi boga sajodo jang eta Cep Daniel teh ti anak urang lalaki anggara saha budak awewe teh budak teh diaranan itu Amira Mira di ieuna mah. Oh syukur saha we da alus geuning tah ngaran menang ngaranan saha. Abdi we ngarang gitunya. Pak oh bae da alus geus syukur atuh ari-ari geus salamet mah. Sakantenan ieu mumpung araya yos gitu abdi bade nyarios ka bapak ka ibu ka neng mumpung nyarios mumpung ngariung bade balaka ieu. Ya kumaha gitu. Nya sok kumaha naon aya piomongan naon Cep? Pok si Ibu Aminah jeung Gan Sukarta. Ieu abdi teh da ayeuna mah tos puguh itu tos lahir. Da abdi di dieu tos lahiran si Neng Rika di ditu tos lahiran.
abdi bade ngadamel keputusan we anu pasti. Kumaha keputusan kumaha? Okan karta. Nya abdi teh moal nyumputkeun wae dah atuh asa capek, asa saniwara terus asana teh. Oh, kumaha atuh? Eta ceuk Neng Rika kumaha? Ada ari kanggo abdi mah, Pak. Nya ari ari si Daniel Narido mah di dieu sateterasna. Nya abdi mah nya atoh we janten gemleng kapimilih ku abi. Oh, atuh adik kitu mah pek teh teuing ngarek nyen keputusan mah. Nya abdi teh bade nya balaka we kanu di ditu ceuk kitu ceuk ieu ku abdi bade ditampi. Oh, teu nanaon jig we teh. Ngan kade we ulah make emosi bisi cilaka balukarna. Oh, gan karta. Kitu tah kitu pisan bener. Sokeun bae rek balaka ka ditu ge ngan kade omat tong make emosi atawa naon bisi cilaka boh di Chef Daniel atawa boh nu di ditu. Di ditu anak, di dia anak. Mitra atuh pada satuju we kitunya nyeun Daniel geus nyeun kaputusan kitu teh arek balaka kanu di lemur. Iraha atuh arek balaka ka ditu engke we da ieu pan mingon payun teh 40 dinten na ieu Anggara nya abdi paling ge tos 2-3 dinten bade ka ditu. Abdi hoyong syukuran heula nya nyalamet ieukeun heula 40 dinten Anggara. Oh, atuh teu naon kitu mah. Aya saminggu deui meureunna nya ikanya. Sumuhun apa samingon ge kirang malahan mah bade ka 40 poe deui Oh, atuh syukur gitu. Ibuna dah geuning geus aya kitu geus aya kaputusan nu pasti da sidik geus puguh ayeuna mah suka pada suka Rika jeung Cep Daniel. Oh, kewe 40 poe mah urang syukuran atuh di dieu. nya heueuh atuh komo incu kahiji yeuh boga incu. Oh, Ibu Aminah. Mitra gancangna carita nincak kanu 40 poe ningangna teh di poe Jumaah. Atuh ti Kemis keneh teh geus tatan-tatan. Boh nyieun nasi kotak atawa naon salametan syukuran jeung diaranan dina ieu teh Muhammad Anggara budak teh. Ngan diangga-angga we cenah meh ieu babari ngageroanana. Geus weh nepi ka nu waktu nu ngora geus 40 poe. Can waka ini da arek poe Minggu ka ditu na jang Daniel Cep Daniel teh meureunna arek muka heula paisan meureun nya mitranya 40 poe teh. Heureuy punten. Geus we atuh kocapkeun syukuran geus beres. Puput puseur heuh cenah nya cekolot mah geus 40 poe budak teh. Nu diaranan Muhammad Anggara tapi di ayeuna mah Angga. Cag urang simpen heula carita anu di kota. Ayeuna urang balik heula ka lemur sakera. Kocapkeun di keluarga si Abah Udi Aki Udi jeung Nini Iting katut Nyi Erdi.
Geus heulah mun hate tentrem mah geus rada tararengtrem genah gitu budak lahir bapakna gawe deui normal deui gitu nya. Malahan mah ningalan duit rada onyoy hampir kana 1 jutana neuneunan teh boang geus karasa genah we kitu nya. Abah alhamdulillahnya urang budak yang geus rek 2 minggu meureunnan ke teh 40 poena. Mudah-mudahan atuh si Akang mulang. Pokoknya meureunnya pasti atuh ari 40 poena mah mulang nyi. Weh heula ayeuna mah cing ieu lah cing jag-jag pisan ulah waka kanu beubeuratan nu kitu. Heueuh Nyai keun we ayeuna mah da sagala nyampak duit aya nanaon aya beas teu kurang pangabutuh kacukupan kacumponan pok si Matiting. Nya mudah-mudahan we atuh si Akang teh henteu boga pikiran hoyong nyarios ka abi hoyong liren cenah damel teh. Tapi ku abi diwagel da atuh ari tos kumaha lebar cabe teh hese meunang neangan gawe teh sakitu. Kumaha cenah atuh nemalna? Pok si Bah Kudi. Moal cenah moal ieu bade teras we damel. Oh syukur atuh. Lah lebar make jeung kudu eureun. Bae sebulan sakali balik mah. Hitung-hitung udah gawe bangunan ge kadang laloba nu baralik sebulan sakali ameh kumpul duitna komo ieu mah meuni bener ngaminggu dipihapekeun ka si Adun. Pok Bah Udi. Cag we kacaritakeun geus peuting horok geus diampeng diais ku indung geus peureum. Dina ayunan tina samping ditalikeun kanu palang dada deket kamar. Malahan mah dibaturan ku si Matiting peureumna teh. Cag mitra urang simpen heula carita nu di kampung. Ayeuna urang balik deui kitu we bulak-balik ari dongeng we nya mitra da teu bulak-balik ka meureunnan lempeng teu puguh carita. Ayeuna urang kocapkeun Daniel geus hampir geus nepi geus 40 poe geus kitu geus murah belah duren geus sanaon Neng Rika nu sakitu cululukna sakitu punten 8,5 weh ka mun dipunten mah dibandingkeun jeung Nyi Erni mah ya jauh atuh keur Nyi Erni mah orang kampung kurang dangdan kurang biaya. Ayeuna rada mear-mear make boket diwedak di lipstik aya. Mitra urang kocapkeun nincak ka poe Sabtu. Poe Sabtu teh arek mulang nyaeta arek ngabalakakeun kaayaan Daniel cenah rek berebeja we rek balaka cik kumaha ketakna pamajikanana. Nya jig atuh sing salamet kade ulah make emosi bisi cilaka aya naon bisi aya naon. Boh kahidep ka Cep Daniel boh kanu di ditu. Kumaha we cik alusna hayang nyaho. Atuh pamitan ka Rika. Neng Akang nya ka ditu heula we bade balaka lah kumaha we jadina ku Akang arek disinghareupan. Nya sok Akang hati-hati nya di ditu ulah sampekeun ka ayana naon cing lancar cing salametkeun we. Ayana naon mah da
sidik abi geda sidik pamajikan akang sah teh. Nya jik atuh mumpung berang keneh ame teu kaburitan di jalan. Kok Ibu Aminah mitra bada lohor sekitar jam 1-an. Geus saged geus ieu nya Dana teh. Daniel. Sak teu daek make motor teu naon anger we kitu sakumaha biasana kanu angkot. Celak naik angkot teu kakocapkeun di jalanan nepi we ka ojek we kitu nya. Ti ojek naik celak tepung silila turun di gang baru we ka imahna. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nyi. Nyerni. Nah Kang uwi deui. Tos uwin namege 10 dinten. Nya. Akang hayang we atuh ningali budak. Sono minta izin ka dunungan. Oh heueuh tuh Kang tingali meni calimem kieu budak. Meni alus gitu kabeneran akang aya rezekina budak teh jadi vitamina teh alus keur di jero keneh beuteung teh. Oh atuh syukur ari kitu mah. Yo atuh sok urang ka jero atuh ulah ngobrol di lawang panto. Us. Ucapkeun bada asar kaliwat. Kuruduk datang waktu harita teh datang kalinya teh geus asar kitu nya ka lemur teh kuruduk we si Abah Udi di masjid. Geuning geus ka dieu deui ieu Jang Dana. Mohon bah da ieu sono ka budak ieu. Oh atuh alus. Abah bakota. Bako martabak kitu we ada loba duit atuh ayeuna mah. Si geuningan Jang Dana teu cai tuh. Bari ngajingjing teko. Ke urang cokot heula tuh. Cai-cai heula si Hanaang. Song atuh teko jeung gelas diasongkeun. Mawa nu Abah bawa ka dieu bekong teh. Si Abah mah cin teh manehna mah resepna anu bekong. Nya kitu we ngobrol ngalaler ngidul bangun anu suka bunga. Mawa opieun, goreng ketan di kacangan, martabak, odading gitu nya. Onde nu di jerona aya kacangan, di luarna loba nu barodas teh naon lah. Kuk ieu Lisa Wijen misalnya ngaropi balake cerakan cikopi udud baci rai reup-reupan hanci magrib teu karasa brak atuh samemeh magrib eta ruang heula malahan mah meuli goreng hayam. Oh kitu we loba duit teu ieu teu lebar kitu nya. Aya kosim teu oleh ari dina dompetna mah goreng-gorengna 1 juta wae mah sok mawa anu di bekelan da apal gitu. Aku Neng Rika teh sapanjang cicing ge Neng Rika mah dibiayaan terus ku kolot ieu pantina kontrakan supaya hasil tina kosan. Jadi geus dibikeun hak Neng Rika eta mah. Mitra urang caritakeun deui enak Daniel. Daniel. Geus taruang teu kungsi lila rudud jaran teh kitu nya ngaropi ngong we adan magrib biasa.
siapa Daniel mah imah sarua si ma dari mah nyeri macan can waktu masih kene 3 mingguan mananya terus ngalahir ucapkeun penting teu karasa maju ka jam 8 penting atuh cing kaloloyong arasuk angkon tunuh abang mah Heuh atuh hayu urang peureum abahna. ok si nini iting jeung eta cing laleos ngarampi Kan beda ya bapana ayeuna di baturan. Ma arek di dieu di kamar deui heula, manyarek tiluan di dinya hareurin di jero kamar. Beda ya bapana. mitra da geus teu ngeuheuh rasana geus kurang boro-boro kataji sanajan pamajikan rada mencrang meungesan gitu nya ku menang moles da boga duit teh nyer teh unggal ya gitu boleh dibekalan goreng-goreng 1 juta sabulan gitu geus weh ngarampi indung bapana nyer geus kitu dana teh nyarita ka Nyi Erni rada lalaunan nyaritana teh nyi akang taya piomongeun ieu teh Piomongeun naon Kang picarioseun naon aya obrolkeuneun tapi omat ulah jadi amok atawa jadi naon nah kumaha kitu Kang berat sebenarnya mah nyaritakeunana tapi da kudu dicaritakeun banyak kudu tuluy kieu cik atuh sok balakakeun geura caritakeun ulah disumput-sumput geura dingding kelir ulah di ieu sok balaka we Kang aya naon atuh akang teh jeung ongkoan heuh abi ge rada heran kitu can ka biasana ya 2 minggu atau sabulan mulang teh abi ge ngarti da inget ke budak kitu nya cik atuh ari ayeuna naon aya piomongan naon akang teh ieu nyi akang teh sabenerna mah lain digawe di ditu teh atuh naon Kang teu digawe tapi menang duit wae unggal minggu aduh rada berat ya akang nyaritakeunana sok we balaka atuh Kang omat tapi ulah geruh yeuh jeung ulah gandeng engke bisi tatangga nyarahulkeun akang teh di ditu teh dikawinkeun ku dunungan ku anak dunungan kawin kumaha teu salah dedengean ieu teh lalaunan atuh pancek akang ge ulah ngambek teu ngambek kumaha naon akang teh nyanung di ditu teh lain digadang boh mitra teu katahan emosi Nyi Erni ngadenge salakina nyanung mah sanajan balaka ge ieu mah da sidik jempe ulah gujrud ulah gujrud geuningan sia teh ka aing ngahianat ngomong we digawe dari geus kumaha pagawean eueuh kebenaran we aya nu nitah ngawin pedah kecelakaan itu reuneuh ti lalakina eueuh akang titah jadi salakina disenangkeun akang ge di ditu duitna naon cumbon
Geningan anu dihakanan ku aing teh lain ladang digadag anu puguh. Teu sudi teh jamret mita kongkorong di jamret ali dibabetkeun goak teh atuh budak asa reuas meureunannya. Atuh si Aki Udi jeung Neni Iting oge cing karorejat. Cing disagala dibantingkeun ku Nyi Erni kabeungeut salakina mimitina tinu hipu tinu angol terus ditingangkeun ku wadah-wadak budak atuh rada ngaburi nyai eta mah ku nganang tinang bari jeung bolokot bodasku ieu ku wadak budak talak atuh dibeungeut teh dilapan heula. Pokona mah aing mah teu sudi kudu dicanung. Sok we enggeuskeun bae budak geus lahir ayeuna mah. Geus aing ngamenta pegat we geuningan sia teh kitu kalakuan teh. Ngabudi ucing hareupeun aing jiga nu heueuh. Ke heulaanan ke heula da kudu puguh. Tegung si Lila Mitra barijil ti kamar paseana teh jadi di tengah imah atuh si Abah jeung Mak Iting teh barijil matiting. Nah ya teh aya naon peuting-peuting. Ieu Abah geuningan si Dana teh lain digawe di kotana teh. Ngadon nyanung. Kumaha? Nyanung. Atuh salah denge ya Abah. Nyanung kawin ke anak dununganana senama Cilaka. Anak dununganana aya nu ngareuneuhan terus eueuh salakina. Si Kang dan si Dana titah ngawin. Eta kodae teu gablek pipikirannya ho aing ge dilemur eukeureuneun. Gede beueuh aya geus barek boga budak kari-kari. Ngadon daek kawin. Ari akang eling henteu. Jemp atuh tong tarik teh era ku tatangga ceuk Dana. Nah kitu peta kalakuan teh geuningan Dana. Bok matiting kabawa emosi. Sia teh geuningan ngabudi ucing nu puguh mah ka pamajikan teh ngahianat. Ngomong we digawe. Meureunan duit teh nu dikiriman teh ka dieu teh ladang pamere anu ngora nya. Da teu digadag. Dari geus kumaha mah atuh da hese nengan gawe kabeneran di kota di ditu aya nu kitu nu butuheun. Jang nutupan aib keluargana cenah. Jelema beunghar, jelema kapandang. Kapandang. Sia teh habok ke Mitra Nyi Erni nampiling gitu. Ka Dana. Geus heula ontong tong make kekerasan gitu Nyai. Nyai dengekeun heula ieu Abah arek ngomong ieu. Dengekeun rep sok jarempe kabeh jempe. Si Abah rada ngagebrag meja Mitra. Dengekeun kuring ieu. Si Dana mah sabenerna mah ngabelaan Nyai. Unggal minggu datang duit. Melaan naon? Melaan pamajikan. Kajeun susulumputan. Kumaha carana sangkan bisa mere nyumponan kahirupan da sidik di kampung hese neangan gawe. Kari-kari ayeuna ngalo dicarikan cik keheulanan kela. Sok lamun rek menta diserahkeun rek kumaha Nyai ayeuna. Abi mah geus we isukan mah. Arek ngeusan we hayang pegat keun budak tinggal budak. Arek ini jadi TKW goblok salaki kurang ajar gitu mah. Tong make emosi ceuk Abah oge.
gampang ngomong mah tapi engke buktina nu kaduhung mah akhirna dengekeun heula atuh kolot ngomong teh pok Bah Udi Mitra megatan ma iting maka kerot we da sieun ku si Abah Udi besi ka kepret meureunannya mun ngomong wae teh jempe we ma uti ma iting kieu maksud yang dana mah sabenerna mah alus ngan salah jalan da tadina mah niatna mah pan pugu sidik ka dieu minggu batur mah hese nangan duit 250.000 teh kudu 2 minggu bari jeung ripuh gawe ieu mah pakean gining awak lingsig beuki dieu teh Nyai kucumpon sagala coba lamun ngeusan Nyai erek saha nu ngaresikoan jang kahareupna da teu sagampang kitu atuh lain mang meunangkeun Abah mah sigar tengah we Abah mah sangkan ameh henteu kapapanjangan atuh Mitra rada ngahuleng digitukeun Manyi Erni nya Abah dari tos kumaha abdi kikituan teh sanes rek mun niat mah teu kudu jauh-jauh da loba di dieu ge awewe heuda atuh keur naon ripuh keneh mah kaharti ku Abah oge keun bae geus lah Abah mah teu jadi amak geus we si Nyai lamun ngamak wae mun keukeuh wae diserahkeun moal diteken ku Abah sakitu keur can usaha mah kura asa ieu pisan ka salaki teh kari-kari ayeuna geus keun bae pokona mah menta diserahkeun we arek iraha-irahana mah keun we bae geus we jig mantog ka ditu kanu ngora ngeunahan di ditu mah jig we ka ditu init atuh Mitra bari jeung arek ngaieu naon teh paranti tula ieu paranti ngarona si Abah pepentung mun ieu mah arek ditinggangkeun nanaonan ieu teh ulah kitu geus sok we jeung dana ayeuna mah jeung dana mah sok we kaluar heula ka mana we heula Mitra atuh carita ieu dugikeun ka dieu heula urang tutup heula tamat carita anu kabagian 15 engke urang sambung deui ku judul rada nyambung ka dieu kanu carita ieu carita hianat ka pamajikan tamat ke urang teraskeun deui dina judul nu sanesna anu pakuat pakait sareng carios ieu hapunten nu kasuhun seueur lepatna simkuring ngadongengna balelolna maklum diajar hapunten nu kasuhun ka para mitra saudara wah ka para saehu anu tos langkung areuyeub begitunya subscribe-na tos ribuan jutaan malahan abdi mah diajar mudah-mudahan atuh tiasa bersama ngamumule budaya Sunda dina acara dongeng Sunda sakitu nu kahatur hapunten bilih aya nu kasebat nami kasebut tempat da ieu mah ukur rekayasa ukur carita ukur karangan gitu nya hapunten anu kasuhun tong hilap ka para nya pamiarsa baraya dulur-dulur saudara salam dunya di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Gugun tamat carita hianat ka pamajikan engke aya terasna pakuat ka judul engal anu pakuat kait sareng ieu carios mangga sakitu hapunten nu kasuhun ti simkuring
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.